Halo. Aya nenek-nenek nureuneuh. Mahamburanya abdi mah teu beuki punten. Lain naon abdi mah ngamalkeun kana papatah kolot, pancekolot ya kitu. Sapanjang urang gumalar ulah lepas nya ikhtiar ilmu tungtut dunia siar geranya paku lebak herang ciwaru anu sayang sor kapayun maju paku punten ieu pangaosan di sekor heula bari ngantosan paku majeng wali tuluikeun aing can maju makuwuna ai cek babandina cenah urang macan digerewan engke ilmu tungtut dunia siar geranya Bapak Bandi Sohibul Hajat sareng Ibu Nok anu sayang aya Bapak Hajat sor kapayun maju atuh Pak bade jeung Bu Nok na teh langsung ngaliuk na teh kieu aing mah sok tersinggung ieu panggung gede gitu terus aya naon oh kosida di salawer teh eta barudak tadi di sawernya lamun budak bae di sawer itu komo aingnya diantos Pak Bandi mangga Pak Kuwu rudeteun Pak Kuwu cek Pak Kuwu engke mau ulah-ulah deui nu ieu kajeun halo Bu ilmu tungtut dunia siar geranya jungjunan nu awon mah kedah disinglar tuh papatah kolot ingat-ingat nu goreng mah kudu disinglar ai disinglar teh nu jauhan matak abdi mah teu beuki ka nini kanin mun panggijeng nini abdi mah ngajauhan da cek kolot ge ai nu goreng mah kudu dijauhan leres teu pernah teu manggi aya nini nu hade pernah manggi aya nini nu hade tanu matak ulah daek kan ini mah da puguh nu goreng mah kedah di singlar mak Bu arek pundung moal geus karep rek pundung kajeun abdi alhamdulillah keun we da ieu mah heureuy nya Bu nya insya lajengkeun Bu teraskeun emut-emutnya ari syukuran mah waktuna sakedeung momentumna tentu tanya Pak Bandi jeung Bu Nok arek hajat kikiran unggal poe bade moal Pak Bandi boro-boro unggal poe 2 poe ge emboy hulu heueuh lieur maksud teh leres teh ta ai syukuran mah waktuna sakedeung bari momentumna tentu beda jeung syukur ai syukur kumaha pan ai syukur mah tadi ngagunakeun nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang kana jalan nu diparentah ku anjeunna ai tanya diri urang nikmat Allah pernah eureun dibikeun ka urang pernah liren ai keur kulem aya nikmat Allah jalma nu gering tapi hirup keneh aya nikmat Allah aya berarti salila eta urang kudu syukur ngabalikeun nikmat ibadah ka Gusti Allah tak kitu atuh alhamdulillah nuhun Bapak Bandi nuhun jazakumullah sana jazak nuhun di amplopan teh lain masalah sok panjang henteu sok curiga itu sabaraha gitu. Ieu emot-emot geus sadaya pilih sok ningalna YouTube. Abdi sok aya nu nyawer. Eta teh abdi ngadugikeun nya eta sadayana oge sanes kanggo abdi. Lamun aya nu nyawer eta sanes kanggo abdi. Jadi abdi mah angger we sakitu. Pahamnya sakitunya. Jadi sadayana oge ieu kanggo pembangunan pondok pesantren Miftahul Hidayah Kedung Arum ayeuna nuju ngabangun MCK sabaraha genep sareng naon kobong anu diluhureun balong
Jadi lamun aya nu nyawer Pak ulah ngerasa rugi mereka abdi lain ka aing merena Pak. Eta mah kanggo pembangunan pesantren. Alhamdulillah. Jadi henteu. Jadi abdi mah ayeuna mun netizen ngomong, kiai matre disawer sagala, karepna. Sabab teu nyaho nu aslina kumaha. Cenah ai kiaina kumaha atuh tanah lagi aing mah meuli. Leres teh alhamdulillah. Tuh Pak Kuwu ge maju aya geus diomong kitu. Siap. Nuhun Pak Kuwu, jazakumullah khairan. Halo Pak. Teraskeun. Naon tadi teh poho. Si eta nyaho ujungna we wungkul. Ebot-ebot kusadayananya. Jadi ai syukur mah salilana sepanjang hayat masih dikandung badan maka berarti orang kudu syukur ka Gusti. Catat oleh kita apa yang harus dicatat. Ingat-ingat syukur ngagunakeun nikmati Allah kana perkara nu luyu jeung aturanana. Nu gampang naon? Nu gampang lamun hayang jadi jalma nu syukur bener hiji bae patokana hiji bae. Inget-inget lakonan wajib tinggalkeun haram. Kumaha cenah Bu? Lakonan wajib tinggalkeun haram. Ieu leuwih sempit Pak daripada nyebutkeun lamun dina khutbah Pak, lamun dina khutbah gerat tarakwa aranjeun ka Gusti Allah nyaeta ku ngalaksanakeun parentahna. Leres teu? Nebihan karena segala laranganana abdi naros. Ai tahajud diparentah henteu ku Allah. Tahajud diparentah henteu ku Allah. Diparentah apaan hukumna naon? Sunnah. Leres teu? Tapi lamun bapa hoream terus teu tahajud doraka henteu. Henteu. Leres teu? Leres teu? Ai udud dilarang henteu ku Allah. Dilarang apaan makruh ngan lamun bapa udud kira-kira tengah ganggu batur tah eta kira-kira dorakan teh henteu dak nepi ka makruh wungkul. Tapi kan sarua larangan mata ku abdi dipersempit lakonan wajib tinggalkeun haram. Teu daek tahajud kajeun. Nah geuning cenah ngomongna teh kajeun da cek kiai itu masih rajin tahajud sing rajin duha muhun mun salat nu 5 waktuna geus lempeng sia teh. Ai salat 5 waktu henteu ai tahajud maksakeun kumaha? Halo. Matak urang hitung gampangna lakonan wajib tinggalkeun haram. Makruh atuh resep jengkol resep peuteuy hajar bae. Leres teu? Paham teu Pak? Kalau orang minimal wajibnya terpenuhi lalu dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka apa? Eta jalma kaasup jalma nu syukur. Catet kusadayana, inget-inget syukur teh panali kana nikmat nu geus aya jeung pangundang kana nikmat nu can datang. Lamun teu syukur ka Allah maka tong boro nu can datang terus datang nu aya ge bisa leungit. Nu matak naon? Syukur teh panali kana nikmat nu geus aya jeung pangundang kana nikmat nu can datang. Carana kumaha? Lakonan wajib tinggalkeun haram. Eta we nu pokokna insya Allah. Bu, siga nu tararunduhnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu kadua aya kecap nikah. Nanaon ari nikah? Lamun secara fikih Pak, nikah teh nu pokokna akdun, akad yatadammanu ibahata wad'in bilabziin kahin au tazwijin. Nikah teh nyatana akad. Ari akad mah aya ijab sareng qabul, aya masrahkeun jeung nampi. Leres teh? Hebatna akad nikah yatadammanu ibahata wad'in, menyimpan kebolehan wati. Hartina lamun memeh akad haram geus akad mah jadi haram. Wati teh ayat ce wati
hurufna wawu atau hamzah wati. Ari wati temun bahasa Banten mah nyebutna mesmel. Bi atuh urang ditu mah ngomongna mesmel. Atuh pan urang ditu mah lamun ngomong, beuh dia eta geus akadnya. Atuh geus akad mah dia menang mesmel. Dia aing tilok aing isin bae eta kumaha toha. Beuh atuh isin mah mesmel mah diburi bae. Tapi aing eta mun mesmel teh kebel aing mah kuat teh. Kuat jasa cenah eta. Di teu nyahueun urang dieu mah. Atuh urang tang sok katalang gerang mah ngaromong apan kitu nya. Teu nyaho deui bae. Ai di dieu mah duka ngomong teh kumaha. Halo Bu.